Masya Allah tah kos gitu dididik jadi kudu aya pendidik dek jadi wali teh ya atuh boro-boro jadi wali dek hayang bisa maca kitab ge kudu boga guru hayang maca Quran ge kudu boga guru hayang bisa maca ieu bae ge ini Budi ini eta kudu boga guru. Masya Allah tapi aya murid galeuwihan ti guru kadang-kadang aya Hasan Basri boga murid ngaranna Al Habib Ajam dididik ku nyana cumplang-campling sarua kabeh ge jadi wali mah kos kitu beres kawalianana geus kanyahoan ku ari muka pondok pesantren biasa geus di mana-mana jadi kiai dakwahna lurus geus aya dina makom wali mah geus teu hayang kauntungan dunia hiji bae ngalempeng-lempeng ngajak manusia eta teh tadi teh tah naon kitu ngaranna ngangon wali teh didatangan ku Ki Hasan Basri guru Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cek muridna kadatangan ku mama bunga gunung sekitar ieu Baghdad ya Baghdad Hasan Basri ti Baghdad Basrah gunung sekitar ieu laluhur tapi hati kuring leuwih bunga leuwih luhur kadatangan ku mama alhamdulillah didele ku mata zahir didele ku mata batin ku Ki Hasan Basri berapih geus bener-bener lillah segala rupa namagahan ngajina lillah berjamaah nalillah kadatangan tamu na terus balillah diperhatikeun ku Ki Hasan Basri bagus datang ke pangkat kawalian anu optimal sempurna datanglah ke waktu dahar sore itu dahar roti aya segala aya macam-macam aya pas dek dahar aya tukang menta-menta Assalamualaikum Assalamualaikum didele ku Habib murid hampura guru mana kek dicokotan tah naon-naon nu aya roti nu aya di dinya 3 geledek dibikeun ka tukang menta-menta aya lauk daging ayam segala rupa dibikeun aya sanguh dibikeun sedangkan Ki Hasan Basri teh duaan deui mawa batur jadi 3 di dinya pas rotina 3 dibikeun kabeh cara ricing di hareupeun meja kosong cak babaturan teh cenah wali ieu murid mama kayak gitu munnya ge wali atuh meureunan kudu ngahormat ka urang bener ge aya baraman atuh lah dibikeun kabeh oh ieu mah maneh sangki ieu mah tinggal ngelapan bae jadi Hasan Basri nama cicing bae cek babaturan nu saurang cek saurang deui kiai iya tadi urang geus gahayal dahar tiisup geus dahar pas dek dahar kudu dibikeunan kabeh tah ieu teh wajar henteu mun disebut wali nya pancen cak kiai tadi di imahyu urang zarah ka murid kula nu geus jadi wali kula mah atuh percaya bae mun nya ge nyana wali minimal dipotong-potongkeun urang sapotongnya na sapotong ieu mah beak kabeh ya wali kos kieu cek dia itu dihormat kurang nu geus puguh dihormatna jadi henteu dihormat Ki Hasan Basri kieu aing ge can kaharti cek Ki Hasan Basri teh wali gede aing ge can kaharti cek tapi ku aing milih nya teh wali geus pokona mah teu misleuk bae teh murid aing teh geus diangkat jadi wali cek tapi emang ge ieu kos kieu mah nyaho cek mati kaharti keur gumreng bae ai eta mah fakir miskin teh eta di luar assalamualaikum aya tiluan dibere kabeh atuh seuseurean wah hehe bose betul cak baturna pan nu disuguhan urang nu dahar nyana pan ieu kos kieu ngaranna waduh teu beres cek teh nu dua mah ngomong mah tapi Ki Hasan Basri mah ngan saukur kieu da ngingin kaharti tetep ingin can kaharti jol beta Ki Habib teh datang di hari emang teu dalahar
tiada ke dahar naon kayu di dahar ngan teu ngaromong di hatena masing-masing ye ke sakedeung deui urang dahar nikmat luar biasa kakarak ge ngomong kos kitu tarajo assalamualaikum waalaikumsalam cek Habib teh waduh ya alhamdulillah kula kamari ieu boga panyakit teh cager cek manehna ta ieu kula mah terima kasih jasa yeuh mawa roti mawa sangu jeung duit-duitna cek Hajan Basori tuh eta meureun ieu dibuka ku Ki Habib dadak sedangkan nu tadi teh keur diberean teh aya keneh nyesa roti hiji deui dibikeun tadina opat nu tilu dibikeun nu hiji henteu sebab nyana pantiluan pribumi saurang nu dibikeun nu tilu nu pribumi mah henteu hiji pancak anu saurang teh tangan hiji doang mun kurang di dahar ku tiluan kurang jadi geus lah urang daripada urang kurang dahar mending teu dahar kabehan kan gitu begitu datang tak eta tabu diumbrakeun di meja cek musa urang deh tadi mah bikin kabeh eta rotinya ieu loba jasa pan moal ka dahar eta tuh cek Ki Hasan Basori kaluhuran murid aing berarti nyana geus nyaho ieu nu mantak dibikeun kabeh bakal aya gantina leuwih bagus tah eta teh murid leuwih luhur tibatan guru nama jadi walina setahap dengan seukur sakieu muridna mah geus pohara geus nyaho nyana nu mantak dibikeun kabeh teh lain moal digantian di jalan bener geus kaambeu wah ieu menu geus aya di jalan ieu menu ieu eta mantak kieu Hasan Basori beres dahar nyana terus bebeja ka muridna be ya mama di mama ku anjeun di guruan ku anjeun tapi mama ayeuna deuk nanya ka anjeun ieu mah nu mantak kaju ngaluhuran ti mama datang ka nyaho di jalan ieu geus kaambeu ku anjeun teh rahasiana naon sakali ditanya dua kali teu daek ngajawab demi Allah make wallah wali mun geus make wallah geus bae teu daya teu upaya kulantaran mama make sumpah kula bisa ngaluhuran mama kula mah ieu eueuh sama sekali cinta dunia jadi kula mah sama sekali jang dahar ge geus teu hayang-hayang acan ai mama mah memang geus cinta teu cinta kana dunia ngan kadang-kadang mikiran jang dahar keluarga aya mama mah kos kitu saeutik kula mah geus teu saeutik ketika acan geus eueuh we pokona mah dinolkeun urusan dahar mah eueuh sabakatul hibal-hibal acan ti dijana jadi kuari kula ngaluhuran mama tah jadi dunia ngahalangan karena pangkat urang satungtung urang ngejar dunia satungtung urang cinta dunia kajenting elmuna saadag-adag moal diangkat di hiji makom di hiji hal diangkat jadi wali moal jelema diangkat jadi wali teh geus resep kana dunia satungtung resep kana dunia nah ieu moal diangkat jadi wali ieu keur kabelah dieuna makin cinta karena dunia makin jauh jeung Gusti Allah cinta jasa karena dunia jauh jasa jeung Gusti Allah datang ke resep jasa teh nyaho nu halal nu haram ya ieu bagus jauh lagi jauh lah deui datang ka ku gara-gara cinta dunia pangeranana ge nu asli Allah nu nyiptakeun langit bumi katut kasihan nu ngahirupan jana anu nyaetkeun jana endahan teu disembah nyembah ka patung nyembah ka batu naudzubillah min zalik yalah lahum syarabum min hamimin wa adzabun alim bima kanu